Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut karena Sapinatun Najah halaman 22 bagian katilu. Paslan takdiruhu ro'aitu paslan. Ro'aitu ningali kuring paslan kana ieu pasal. Mujibatul gusli ari pirang-pirang perkara anu ngawajibkeun kana adus sitatun eta aya genep. Ilajul hasapati tegesna kahiji di mana-mana asupna hasapah pil parji kana parji. Wa khurujul maniyyi jeung kaduana bijil mani, wal haidu jeung katiluna haid, wa nipasu jeung kaopatna nipas, wal wiladatu jeung kalimana ngajuru. Wa maotu jeung kagenepna maot. Jadi di wajib adus aya genep nu kahiji di mana-mana asupna hasapah kana parji, anu kadua di mana-mana keluar mani, anu katiluna haid, anu kaopatna nipas, kalimana ngajuru, anu kagenepna maot. Paslun ari hiji pasal furudul gusli ari pirang-pirang parduna adus isnani eta aya dua, aniatu tegesna kahiji niat, wa ta'mimul badani jeung kaduana ngaratakeun badan, ngawalatraan badan bil ma'i ku cai. Pardu adus aya dua, hiji niat, dua ngaratakeun badan ku cai. Niatna nawaitul gusla li rafi hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Paslun ari eta hiji pasal atawa paslin takdiruhu qara'tu bi paslin. Qara'tu maca kuring paslin bi paslin kana ieu pasal. Surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta aya 10. Al-Islamu tegasna kahiji Islam, wa tamyiju jeung kaduana hideng, wa niqa'u jeung katiluna bersih, anil haidi tina haid, wa nipasi jeung bersih tina nipas, wa amma jeung bersih tina perkara yamna'u anu nyegah ieu ma usulal ma'i kana tepina cai ilal basyarati kana kulit. Jadi kudu bersih tina tipek atawa kitek. Eta anu nyegah datangna cai kana kulit kudu dileungitkeun heula. Walayakuna jeung yen ulah bukti alal urwi kana anggota badan naon ma perkara yugoyiru anu ngarobahkeun ieu ma almaa kana cai gitu. Jadi ulah aya barang anu matak ngarobah kana warna cai, misalkeun aya gincu dina leungeun urang wudu, jadi cai wudu eta berubah sana bodas teh jadi beureum, kudu bersihkeun heula. Wal ilmu jeung kudu nyaho itu si jalma bipardiatihi kana kaparduan wudu. Walaya atakida jeung yen ulah nekatkeun itu si jalma pardon kana hiji pardu min purudihi tina pirang-pirang parduna ieu wudu sunatan kana jadi sunat. Wa ma'u jeung ari caina atau huri eta anu suci. Waduhul wakti jeung asup waktu, wa mualatu jeung tuluy-tuluy lidaimil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina al khariju eta aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahijina dua liang. Min kubulin nyatana tina liang kubul au duburin atawa liang dubur. Rihin tegesna mah angin. Au goirihi atawa lian angin. Ilal mania kecuali cai mani teu batal keluar cai mani. Asani ari anu kaduana zawalul aqli eta hilang akal. Hilang akal namah binaumin ku sabab sare au goirihi atawa liana itu sare. Ilana umaqoidin angin sarena jalma anu bari diuk cenah. Mumakinin atau mungkinin anu netepkeun itu si jalma mak adahu kana biritna itu si jalma minal ardi tina bumi. Jadi bujurna teh teu lepas di bumi nu sila kitu meureunna sarena. Asalisu ari anu katiluna yeutika ubasyarata rajulin eta paantelna dua kulit atawa paantelna kulit lalaki wa mraatin jeung awewe kabiroeni anu pada gede dua nana ajnabiyaeni anu pada hideng dua nana min goiri hailin bari jeung teu make hahalang batal wudu. Arobiu ari anu kaopatna masuku buli adamiyi eta nyabak kubulna anak Adam. Au halqati duburihi atawa nyabak bubundar duburna anak Adam. Nyabakna teh bibatni rohati ku dampal leungeun, lamun ku tonggong leungeun mah henteu.
au butunil asobi'i atawa ku jero-jerona ramo leungeun gitu. Batal. Paslun wallahu a'lam bishawab.